Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana, mangga urang lajengkeun ieu dongeng anu anyar dina carios si Bopeng Ngalalana karangan Adi Uyan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kacarios di wewengkon sabudeureun Gunung Karang aya hiji pondok anu resik matak betah nu ningali. Di jero pondok aya dua lalaki keur gunem catur bangun anu daria kacida. Kasep da kawaru kulan ayang hidup geus cunuk kana waktu ninggang kana mangsa nu sampurna. Ayeuna hidup tos yuswa 20 tahun. Ti orok ku eyang ti masih orok dugi ka ayeuna anjeun tos sawawa. Eyang aki luhur mulia ngarenghap ngatur napasna siga nu abot rek cumarita kada kawaru. Sanyana hidup teh sanes anak eyang atanapi incu eyang Kasep da kawaru tangga bari ngahulang nguping caritaan eyang luhur mulia. Eyang upami abdi sanes anak eyang saha ibu rama abdi eyang? Calik heula Kasep. Hidup eyang teu acan beres nyaritana da kawaru. Da kawaru tungkul bangun azrih pisan kanu jadi eyang sekaligus guruna. Saleresna anjeun putra Raden Bagus Santara, ibu hidup Nyai Wanasih, anjeun sekeseler Karajaan Salaka Nagara. Da kawaru ngahulang ngaraga meneng ngadangu cariosan kitu ti eyangna. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu heula di bagian anu kahiji dina carios si Bopeng Ngalalana. Ieu mah itung-itung perkenalan heula dina dongeng anu anyar dina carios si Bopeng. Hatur nuhun ka palawargi, mangga permios. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana, mangga ieu dongeng urang teraskeun langsung kanu bagian kadua dina carios si Bopeng Ngalalana. Kumargi durasina mung sakedik cariosanana, urang sakantenan dirangkum kanu bagian kadua. Palawargi kaum dangu eyang luhur mulia naruskeun deui caritaana indung hidup indung bapa anjeun adipati di Karangsetra. Adipati anu adil tur bijaksana dipika ajrih ku kadipaten nu lainna kadipaten nu subur makmur lo jinawi
dina hiji mangsa Kadipaten Rama Anjeun diserang ku Kadipaten Panimbang ngaran Adipati Panimbang Salakadomas kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria Adipati nu sakti mandraguna kusabab Adipati Salakadomas ditolak lamarana ku Eyang Anjeun Senopati Watu Gunung kusabab Salakadomas ditolak manehna dendam karama Anjeun nu ditarima lamarana ku Eyang Anjeun gitu. Mang tahun-tahun Salakadomas nyukcruk ilmu kasaktian pikeun balitungan jeung Eyang Anjeun. Salakadomas tamat guguruna Karesi Tunggal Manik manehna ngumpulkeun wadia balad prajurit-prajurit Kadipaten Panimbang keur nyerang Kadipaten Karangsetra. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cunduk kana waktu perang teu bisa dihindarkeun dugi kana perang tanding Bapa Hidep jeung Adipati Salakadomas. Adu jajaten, adu ilmu panemu. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu dina carios anu kadua nyaeta si Bopeng Ngalalana. Palawargi kaum dangu hapunten anu kasuhun kumargi ieu durasina pendek-pendek janten dihijikeun dina satu video ieu bagian kahiji nyata bagian pembukaan sareng bagian kedua. Sakali deui sahapunten anu kasuhun mugia sing tiasa kahibur itung-itung pangbeberah kana manah. Sakali dihapunten hatur nuhun mangga permios.